Capek amat aing yang di masih rumah kita di kulintingan di kepala anak. Hanya begitu aja namanya suka aja sama gitu. Woi, Pik, aing trok dulu dia di mana bae? Moror bae. Coba nu bener ngomong na gereyang ya poin kadenge. Atau cek aing paneng moror bae aing. Tadi ngobatin molor. Nah, ulah ngangkat coba nongkrong ngopi-ngopi acan. Coba near kopi dah ka ditu. Lah aing nah kopi ka mana? Lah aing ka kieu hujan. Ngobrol tuh ngopi mah teu ngeunah laju bacot di rumung laleur we. Ka bodoh teh lah. Baca-baca sahaja aing untuk ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ya. Lain urang ka ieu kadi genek nanya. Genek nanya ieu masih rumsah. Nyawa teu sih? Nek naon dia nek ini masih rumsah. Bating dong. Oh yang dia naon aya ke masih rumsah. Iya urang di jurusan PT Bank Sedeng. Makana tadi geunanya ke masih rumsah. Dak nadeng aing dak na Bank Sedeng arana teh. Naonnya Bank Sedeng eta? Yang teh nyaho. Urang dibejakeun ieu artina Bank Sedeng, sakedeung minjem langsung bayar. Oh, eta artina Bang Sedeng. Keke. Ari teu salah dia papakean, ari luhur bagus, ari sendal jepit. Nagaya sacayu teh eta. Air sendal jepit. Bener patung. Kan dia ngebugang sakieu aing kelaparan di badog dia ku aing. Geus di mana ya tunjukkeun imahna ya si rumsah. Lah malah dek aing. Geus koe yang diberenya ho dia nya eta di mesin rumsah. Lurus ka ditu tuh. Kayak lemah pekon ulah mengkol dia. Lurus deui ke ditu kayak eta ya tuntunan. Sak nanya deh tadi. Kayak nyampe ka mesin rumsah eta. Oh geus kieu nya, nuhun ge nya. Tapi bener teh alamatna, awas keng lamun salah. Klepak dulu dia. Tarasa koe yang disasarkeun saya tanya. Tuh, kabutkeun yuk ieu. Waduh. Balon atata budak. Kalau aing mah lurus belok turunan. Kayak lurus deui kayak belok atuh jadi mah lain imah si rumsah jeung age balong lele. Aing mesti ka mana ge ieu? Surit. Tagihan masih rubah kene aing. Goblok. Ya eta tah aya budak leutik. Nek nanya lah aing. Nanya kana budak mah tadi aing disasabeun deui masih rumsah ieu mah. Balong lele. Teng, nyawa imana teh rumsah teu? Nyaho. Mana? Deket pager. Pager? Oh. Nyaho. Goblok amat eta mah tadi kuang di lewatan imahna. Atuh aing moal ka pendak tadi ge. Nunggu edan teu pugu. Kumaha ieu nek mama jangan seboga duit ieu ka mana nyar duit nek Kene gawe. gawe ka mana Jakarta lah. nek urang ieu yuk ngutang kana bank sugan aya bank lah Mang aya. sugan Bodoh aja. kebayaran pun nengnya Oh, bah. atuh mah bayarna di mana Gawe lah. atuh mah maskolot nek kumaha gawe na nek bae nu gawe itu nek bayaran Atuh ka bapak lah minta. bapak dia lagi kamar apa dibawa pokok beluk pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ieu saha? Urang ti Bang Sedeng. Bang Sedeng di mana ya Bang Sedeng nek? Emang aya Bang Sedeng? Ngene mah Bang Sedeng. Oh, emang awakna sedeng ho. Si menduk ngalamar ini meureun. Oh, bah. Lain teh. Lain. Urang kali ge nek nanya ku imah. Si rumsah. Rumsah mah ka mana teh si rumsah mah jak. Si pake. Aya urang eta. Aya teh. Si pake. Teu aya tanya si rumsah ka mana tanya. Ceun anu ka mau kabur kitu neng. Ka mana ge? Terus si anu mau kabur doang. Adi terus ieu. Tadi ge urang geus budak diolong. Masih rumah. Lain ieu ke ngomong ieu nu ti mana sabenerna ieu. Urang ti bank. Bang sok nyemkeun duit teh lain. Oh eta. Tak beneran lah cina mah. Neng, emak teh butuh duit. Kubu isi rumah ge can bae nanti ieu. Si Jang geunanya
Mau makan butuh yuk. Ya. Neng. Si pinjam bayar makanya. Neng lumayan Pak Neng gawe. Kubu emak majing sahat tidak kubu emak nu gawe. Maka kumaha itu bisa gawe. Mama sekolot Neng. Makanya ulah nyembang. Itu pasti mah boga anak. Ih. Ya dak. Kan keneng gawe. Naon hali di emak di mana? Kumaha ge coba. Kami maka dia genelan si rusak. Ih, aing si rusak ka mana Bayar eta? hutang. Memang buka hutang bang si rusak. Bukan hutang nang sabarang mah karak bayar seminggu ge karak bayar 7.000. Paman si rusak teh mama na pinjem duit ieu. Atuh aya duit mah. Nah, Pinjaman bae geus tak si nebetan bayar teh. nek Nek bane nu bayar nya. Nengnya mau utang bangnya. Emak. Neng lumayan, mah kumaha. Ya, nang utang belak ke sini lumayan. sabar duit mau utang teh. Sabar lo kayak utangan tapi Aku di utangan cuman utang mah dinya PT bangsa non sedang. 40 juta ya tuh. Ada 10 juta Kalau ya. 40 juta mah catat nomor ayo alat mah dirinya ayo gerak. Satu minggu langsung bayar ya. Ah, ya cuma bayar di mana, Jang? Kumaha biar aku karakter Maya lagi dibayar di karakter pinjam kalau bayar di bahe. Makanya kami nagihan si rusak BG. Masih rum sama di bawah dia mulai gombel meureun. Oh kan sarah ya. Gimana? Kami kita bayar ke anak pembayarannya. Teteh. Anaknya untuk Kamu bayaran. suka bayar? Mahanya untuk bayar. Pakai anak gawe. Cewek. Heeh. Benernya. Oh, anak gawe. Terus dia kemana isi sana? Neng, ari sirum sa kamana, Neng? Muka emak ini. Ini diketan apa baik. Karena dia gimana tadi orangnya? Tadi mah ya di dia di kamarnya deui, zaman di kita bae, kumaha eta. Wang manuput bilang. Coba teh tukang di jero pengaruh toh. Sebenarnya teh yang sirum sa kamana teh, Neng? Nggak gawe neng. Ieu na ya haliu bae, mana pusing Ah, deh, jadi Neng. gerakan. Coba teh kami meta-meta teh nginum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah heuh pugu mah kerak lodo ieu na jing. Atuh teh beas tuh mah. Aing ya. Saya naon ieu kumaha bibikeunnya, ieu masa Allah, ieu bang hang ieu teh ieu. Hei, tukang bang. Heuy, Tuh, terus bisa di situ. kenapa gimana dari dia teh? Mak makan sih. Mana kita tadi kita masuk. Pelet deh itu. Eta teh boga anak galak amat ting tadi pikedas deui. Pastinya olah eta tadi na ku bapa nih paraban kadal meureun eta. Atuh lain deumpang goyang begitu. Ku mah heueuh nyaho deh. Bapa na mah teu inget-inget acan eta kamuhan abu eta. Anggus kinya kami kan baru bisa udah. Oh, sedekah itu teh itu. Ya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tukang bang. Yang kasepan baik kuari mah tukang bang ya. Bisa bae ngomong orang. Kayak settingan bae sama dasar. Ih, wajar tuh. Emang lulus kok gantengan baik. Terus bayarlah utang ya. Sebelah sok pagodaan kami mau pagoda. Itu bukan duit. Mak ge Inggrisna. Kumagi jeung kami itu bukan duit bayar lagi kumaha ieu. Kumaha ge teh hari teu kabayar mah geus kieu. Ih, pan ieu musim hujan lain. Geus kami minta bayaran apa nganit bae. Ieu mah kada mantep. Berdebar hatiku berdebar. Sama tukang bang tadi terus naon pakai kata rusak. Jakeun emak aing. Mak. Mak. Aya naon sih kawan teh? Naon bang tadi teh mah suka ini terusak. Ayo. Selalu nyokot bang tadi itu emang kunaon? Asup ka emang terusak. Gitu. Kira aku aja kumaha ke mah jang sendiri. Ayo coba ge mak ih anya keur ngepel. Ayo bae si naon sih hayu. Tadi eta haliu naon tanya anak indung. Yang begitu nya ku aing kuari.
Mak, ayo ke. Iya, indungin anak ya halu. Dia make apa bae deui. Kain nadena gandeng anak halu no. Atuh ieu, bebega si Jumin tengahna cenah si runtah, ngaku-ngaku. Geus gua, dia ulah kitu. Dia anak perempuan nya. Mending ngintip urang hayu. Oh, ayo Gerang. Ayo geus si Jumin teh narik aing rumah mak. Mana jumitan? Itu kamar rusak kan tuh. Oh, eta apa? Masa karena bang nanti teh Bang kurus bang kurus. Oh, bang sadar. Kan jorok amat ya. mana penumpang. Kok jadi mak bukan. Udah jadi kena korban kena. Puas aing karap mah. Sanajan teu dibayar ge.